heula. Lain lamun nu ngitukeun na YouTube geus ahli maneh namun cara awal-awal ngadaekeun praktekeun kitu moal nya. Jelema nu geus ngarti teleponna. Eta mah nyen konten. Konten oge da ami teu awal-awal mah teu disisirkeun batur. Berarti geus mana nyaho carana kieu ieu kieu. Mentak sok aya nih YouTuber teu kang bangunan naon ya. Oh ieu teh kudu kieu-kieu cenah. Nepikeun ka ayeuna mah boga teknik masing-masing. Tukang bajaringan, anu asal-asalan mah asal-asalan mah. Tapi nu rapi mah alus. aya nu kuduna kieu-kieu cenah nya. Lamun pemotongan teh kuduna kieu teh jadi kieu supaya rapi nyambungna kieu. Lain kitu cenah di ahli mah aya ning tukang YouTuberna. Ah ieu teh kudu dikeureutna kieu-kieu. Punya teh salah. Dicobaan teh geuning pupus sarua cenah. Aya nu nurunkeun ieu ning gorong-gorong. Ulah dikitukeun padi ngegeprek ning gitu teh pupus nih. Tah kuduna make kiri teh beulah kene sarua. Langsung ditutup. Aduh.